Bo, elah MM. Ayo tarik. Astagfirullahaladzim, ya budak gawe dengan ulin HP we HP. Ye. Pagawean teh dengan ulin HP we HP. Ngaladog. Ku aing sia geus di sakolahkeun, geus lulus sakolah hayang digawe. Lain kada itu kos batur ngan pagawean. Beureun maneh teh hayang kos batur rumah tangga imah-imah. Arek nyonyo HP arek iraha. Ieu metana ya hirup ke kos itu. Apaan kamari urang geus neangan, Pak. Da kumaha atuh kudu neangan calo. Lobana pake calo. Najan urang ayeuna pribumi da kumaha, orang luar wae nu asupna. Kumaha cak Bapak? Da angger nu gawean orang luar. Sebagai pemuda pribumi gitu, anu terima orang luar, lewat yayasan. Hanya yayasan, orang kudu member heula. Mending tarima. Nah itu si Atang, si Edi arasep digawe eta, kontrak segala. Ya baturan nyogok. Aya nunggu jadi karyawan, nyogok aya bener asup mah kira-kira. Bener mah gawena. Tapi Bapak geus ieu meureun lawan nyogok. Nya hayu wae bener-bener kira-kira asup mah, Bapak mah. Ya geus ngomongna mah. Bapak gawena HP we HP. Bari eta we Pusing neangan pokona tugan. Kayak orang ke ngomong teh Bapak ulang ngomong heula lagi orang ke ML coba nepi ka APK. ML tengah lartit lah aing mah. Teh mah siapa digawe keluar sekolah digawe geus digawe boga duit. Rumah tangga arek kawin jeung saha ke kawinkeun meureunna geus boga duit mah. Oh, HP. Kitu mah orang inti teh apa ah? Bang satu nan pagawean lah. Pusing kun ieu mah, pusing jajan kudu sia teh. Kolot bawa kolot geus kitu wae ngomong wae ngoceh. Eta budak aya diomongan ku kolot teh. Malah ka ngalawan. Aduh, budak ayeuna astagfirullahaladzim, ampun ah. Aduh. Iraha gawe teh nya. Aduh mules Coba kos batur mah. Gawe di PT gitu. Aing mules dar naon sih tadinya. Kuat. Pararanas. Nyanyi sih lah ya. Sigana mah kudu gede nyangegangna. Geus teu kabayang aing lamun geus gawe teh mah. Heuh ieu mah nyaritakeun kitu ya. Kos batur gawe di PT gaji 5 juta. Can lemburana. Begitu gajian ngaredit motor aing kos batur. Beli PCX aing mah warna beureum pan. Beda jeung batur. Nu kude sakalian motor. Jeung nganjang ka awewe. Geus teu kabayang aing gawe teh mah. Da kumaha ayeuna mah senean pagawean teh. Aduh, gue nikmatna pisan. Bari ngudud ngeunaheun ya. Ayolah, buru dah. Gacor ya, gacor. Aing kakare ke Depok, lah aku geus beak deui aing. Aduh. Yang JP ieu pa ieu. Ini berkah. Naon deui segala wae. Coba eta. Tuh sih eta saya ini kok yang jual anget ya lah dari dalam. Duh ini saya ampun ting Gusti Paralun
Ucang. Weh. Mah. Cager. Kotor ya. Alhamdulillah saya. Ngoprek wae. Oh, udang dan konon ya. Kenaon sih? Biasa rusak. Aya nu ieu konslet. Meuli deui atuh aya rusak mah. Hampir kayak gampang meuli lah. Pusing-pusing mah. Oh. Aya pusing ieu deh. Naon sih? Gua yang gawe. Yang gawe. Heeh. Nah, sok ngobrol lah itu tuh. Ayo ngobrol lah. Bener serius ya? Ayo, Aing serius. ku kolot ieu doh, pusing. Aduh. Kumaha. Puguh aing keur pusing. Ku kolot kita gawe wae. Nah, beneran ya. Urang boga calo anu bisa masukin maneh gawe. Amun bener maneh yang gawe mah. Pakai ieu meureun, pakai duit. Pakai duit. Pokoknya anu pakai duit mah urusan kolot geus janggupan. Siap. Gitu. Pokoknya mah ke gawena di pabrik. Tapi serius ya. Heeh. Aing kos gitu mah. Jadikeun lah aing geus pusing. Aing keur modal ge kuat kapikiran wae aing bang. Aing gawe gitu kolot nita wae. Aing geus geus poek we. Kumaha carana aing gawe? Aing ngalamar ka dieu ditolak, ka dieu ditolak coba. Kos batur pan. Kos orang-orang antri mah orang jauh. Luar daerah. Sedangkan aing putra daerah gitu. Kuat hese nean gawe teh. Kudu make calo wae. Aing siap bener-bener calo mah. Ya hayu ke isukan ka imah ya. Oke, ka imah. Kolot geus nyadiakeun lah soal eta mah soal administrasi ya. Heeh. Sabar wae. Nya geus pamit nya. Ayo siap. Lah poho. Siap, ayo siap. Aing. Hati-hati ya. Ayo siap. Ayo. Aing parah sih geus. Sendal patukar ya. Sendal patukar sendal. Tampuran bener wae atuh. Duh. Salah. Nah, sip. Ayo pamit ah. Yo. Tegal wae anak skaterna deui. Slot teh. Wae. Naon? Biasa main slot. Slot. Menang. Rungkan. Oh, tuh. Iya, main dia tuh. Oh, beak. Ya, gimana? Saldona. Coba dia tuh. Top up. Buncina eueuh, siap teh masuk. Pusing aing. Jeung top up, arek jeung top up urang aya ieu. Naon? Aya bisnis. Bisnis. Kumaha? Bisnisna ngasupkeun jelema gawe. Terus urang boga babaturan yang gawe wae. nah, bener. Terus Ngasupkeun. Kolotna mah geus masrahkeun ka ieu. pinter sia. Nya Naik DP ieu deui masalah top up deui. depo mah loba aya, tenang. Pokona mah Mah berat mah enak. Kesampeurkeun wae. Kayak orang ditelepon heula nya. Yang geus ayeuna mah ngopi lah ya aing pusing lah. Oh, heeh, kopi. Buru pesan kana. Be, kopi, Be. Aduh, haredang makanya. Pusing pacek lagi Iya, mana. bener. Nuhun, Be. Nah, ngopi heula ayeuna mah. Ayeuna join ieu mah. Mantep sih kena ya. Maningeuna. Obat, we. Iya, bener mana? Ayo. Pak. Assalamualaikum. Masuk wae wah. Asem ayam meureun ka mana tadi teh? Angga cari. Aya perlu jeung tasum. Oh, naon jan? Biasa masalah pegawaian. Nah, heuh pungul ieu sisi tasuk teh. Hayang digawe cenah kumaha teh jang aya pegawaian. Aya pegawaian mah. Kan kudu jeung tasum heula ngobrol, da kenapa kitu ya gitu. Ini tasuknya perintah ka dia gitu. Tadi heula dipanggil heula tasumna. Ya, tasuk. Ya. Bapak. Adi jang ya. Aya babaturan lain ya. Nah, Jom. Som. kamu cenah aya. Lowongan cenah tah. Kumaha? Sok mah. Nah, mata. Kumaha ya pegawaian teh geus aya. Jawab. Nah, hampir. Sekian lah. Jadi koordinasi deui. Ya, sama masalah nyogok mah bapak ke urang Paling sekitar 2,5-an. 300. Begitu.
Kumaha, Pak? Eta kira-kira kumaha? Bener itu tah. Kayak bagalan aya lowongan teh gitu maksudnya. Tapi geus pasti merenya. Eta mah pasti lo anu leuwih jelas nama. Tah ngobrol aja jeung ieu. Tah mang sok ngobrol Pak. Iya. Jadi kieu Jang. Dieu tuh di mana ya? Ah, di. Kieu jadi ayeuna keur ngabutuhkeun. Kebun ngabutuhkeun naon? Karyawan baru. Apalagi keluaran anyar gitu maksudnya teh budak sekolah anyar gitu. Ujung kan kamar itu karek lulus. Cari tanah teh gitu kan. Yang geus ayeuna ujung arek gawe moal mumpung aya lowongan. Hitungan aya ADM-na gitu. Paling geus sekitar 5.000 atau 2,5 tergantung pabrikna lah gitu kan. Tuh ayeuna teh ka dieu teh kan arek nugukeun ieu tah gitu. Tadi cenah babaturanna tasum cenah bade ieu cenah tadi teh kitu. Tenang pokoknya mah aya lowongan geus pasti. Langsung ka HRD-na. Itu langsung di interview gitu Pak. Isukan langsung berarti. Heeh. Ma ieu persyaratan we. Nya isukan make pakaian biasa merah putih dijengjeng bodas itu. Terus mau persyaratan lamaran kerja gitu. ADM-na nya ka abdi gitu. Berarti langsung ADM. Heeh. Ya geus masalah ADM mah ngomong jeung babe nya. Oh nya. Siap. Kabar aweuna. Nya gitu. Tah Pak, urusanna mah langsung ka jero dewe nya. Ya gitu we Jang ya. Heeh. Cuma Pak, jadi pan ai zaman ayeuna mah kan kudu jeung fitnah wae Pak. Jadi kudela atana pinaon gitu. Ayeuna gitu. Lamun bapana aya mah gitu lamun misalnya supaya terah asup gawena gitu. Seueurna mangan 2,5. Cuman ya bapak tergantung ayeuna baraha ieuna gitu kan. Ieu sugan aya ya sakere teh make sugan kurang nangkenya nambahan. Aduh, ini DP-nya. Tapi dijamin asup tanya. Nya. Insyaallah. Nya. Wah, cekap ieu Pak. Usahakeun we Jang karena sing asup karunya si tasung nganggur. Nya, bener. Nah. Akhirnya aing bisa nyelot deui. Aduh, mantap. Gacor lah. Tapi kumaha lamun sing ngucap. Nagih duitnya neangan lah. Syukur-syukur yuk bisa menang ya. Wah ya kan, udah amat lah. Paskeun terus sama mah. Gacor enak. Tuh lain tuh jalan mana ya? Oh. Tuh jalan mana? Kumaha aing Naon kamari aing teh bagian. bisnis. Oh, nu kamari Kamari teh ya. Oh, ku aing poho dipake Depok kabeh. Pakai selotnya. Matusna. Ya tenang we sugan meunang ya tenang ke di bagian. Ya, tapi ieu rada eleh. Ayeuna kan Aing atuh kebagian mah aing geus ribut aing mah. buset nya ulah atuh tenang we. Aing atuh. Kuraku aing 25% tuh menang-menang acan. Oh, nya tenang ieu. Main ke rumah pan. Ayo Lot. Lumayan ya. Ngoping ke tenang di warung. Oke ngopi deui. Sampai lolos ya. Mangani urang puting arek ngapel ya. Kowe urang. Urang teu nyekel duit. Pokoknya urang minta bagian urang. Ya. Puting urang ngapel ya jam geus isaana jam 8. Butuh duit pisan ayeuna euy. Ulah wae atuh kadenge teu. Oh, kadenge tenang. Naon? Kadenge ampun ieu keur main. Arek apel. Heeh. Ke peuting meureun. Peuting ayeuna. Oh, nyapan ieu keur proses ieu keur main slot. Aing poho pugu didepokeun ka dieu kabeh. Duh. Kumaha da aing tadina teh boga saldo. Yang geus, pokona tungguan. Jigana ieu rada eleh ayeuna mah. Aing pugu puyeng aing ge sarua. Dina eleh mah. Nya kumaha nya? Nya. Lieur aing gitu. Geus sugan we meunang gitu. Coba bantuan ge. Suku sia didoakeun sugan. Jampean heula. Aing eleh wae rungkad goblok. Tuh, kumaha sih aing rungkad
Tentu muncul-muncul skaterna tuh.